RRI Bandung Najenteng Najamret Kawat Sabing Nahaling Nahalean Nyabang Brangkeun Najenteng Jamret RRI Bandung Najenteng Najamret Rurungkang nahate urang sempaguyon gogojakan nyerserikeun kalapur diri sorangan diri sorangan diri sorangan Juntreng jam bret Minggu kamari jejer wangkongan teh sacarana ucing. Ngeunaan ucing. Ayeuna sacarana orai. Orai ieu teh bade ngadongengkeun sio atau lebih bade siaran flora fauna ieu teh cing. Capek atuh dah hayo ngobrolkeun manusia mah teh. Nya beuki dieu teh beuki lieur. Benar. Aya alusna oge ngobrolkeun sasatoan mah. Hiji moal aya nu ngadakwakeun. Moal decan kabejakeun ucing ngadakwakeun nya ka pangadilan. Kaduana moal dosa. Beda jeung ngobrolkeun papada jalma dilarang ku agama, dilarang keras jeung dosa saudara. Saur Ustaz Sule mah cenah mangkos. Kumaha disebatna teh gibah. Ngobrolkeun jalma teh. Dina lagu Oma Irama oge disebatkeun. Yen gibah teh ibarat urang ngadahar daging manusia. Ih, berarti saya atuh kitu mah sacarana satuju pisan ye jeung sacarana moal seueur karempan. Najan diomongkeun lak-lak dasar oge sato mah moal naon siap lah. Moal siap. Nu matak mending ngobrolkeun sasatoan mah. Moal pipaseaeun. Beda deui jeung ngobrolkeun tatangga. Sok aya we peda capekeun teh itu nya. Siga kamari we pan tetangga uing teh goreng sama. Iya kumaha cenah. Eta haseupna teh nepi ka sega ka kamar uing. Ari uing teh batuk. Nah, ari gorowok teh tetangga uing nyarita. Kumaha? Terus terang we hayang samela mah ulah make jeung babatukan sagala. Di temalan atuh ke inung budak. Di temalan lain teh kaduga nyamal mah nganda di dieu mah teu resep kana lagda cenah kitu. Dina nyamalna oge terang barubahkeun tatangga jarot teh pasearong tina samel teu pira latar samel nu matak mending ngobrolkeun sato manorek terasa bangeureuh beda deui jeung manusia siga baturan uing sa kantor kapan kieu eta teh dongeng teh satu ieu teh kumaha ieu teh itu rek ngomongkeun manusia atau ngobrolkeun sato itu sok lain ngobrolkeun jalma ngobrolkeun batur sa kantor jeung tatangga dieu mah nya dosa eta oge heup mending ge urang ngobrolkeun orai we lajengkeun biasa urang buka heula ku kidung mah kidung ieu teh ngahaja digurit dina pupuh kinati anu tungtung pada lisanana nganggo kecap tungtung tungtungna teh iya kaluwihan teh eta naskah teh jadi kailhaman ku orai welang sareng orai weling gitu kapan aya rangining ya sami atuh ge tungtung ucapna nganggo bade dihaleangkeun ku mang kos ke dalang heula nya dalang heula halus lah satuju mohon sampiung bubuka manggung munajat ka mahaweni Bismillah rek ngahalan neda diraksa dijaring tina peurah orai welang mangwawannya nya mangkos nu mati deget beti orai-orai yang luar leor mapai sawah
ulah ka sawah parena keuteuh bekah oray-orayan leor mapai kebon ulah ka kebon kebon loba nu ngangon mending kaleuwi dileuwi loba nu mandi saha anu mandi aman mandina pandeuli lain mangkos disambungkeun nya lain disambungkeun mah nyambung oge nyambung wae eta tinu kidung kana oray-orayan nyambung oge mah dipaskeun we supaya jadi nyambung teh kidung teh panambihna teh eta oray-oray ada bisa ditarurutan ku juru kaum ya nya ngan ulah ikut tembang sunah pun ulah jadi maksud nama sepados adil mang jadi kidung dihaturkeun ka para sepuh mun oray-orayan mah kanggo barudak anu engkena bakal jaranten sepuh tapi aya pibudakeun anu sacarna teu jadi kolot ya mana teh mah eta anu nyalangkrung dina karung punten sanes sacarna jorang mung asa kaemutan kaleresan pun bojo mah ngangge kabehna ge sumuhun ku karung kami eta oge sapertos oray mung ukuranana pondok sareng bukakang Bami anu mangawan mah cun rada isin itu nyebatkeunna teh alit nu mangawan mah mung rada panjang ngagebay oray teh oray nya bageur peurahna oge tos teu mati mana tapi mutih merenya nya tos teu mati bami bulan ngora sok rajin manjangan bami seueur bayareun sok murengket hece hirup model teh hirupna teh tos ulah kata terusan kumarga alhamdulillah oray mang hikmat caringeus keneh ngan sakedik bentenna sok keluar leor ka mana wae bukan ulah diteraskeun bilih mangaruhan kana DP 3 itu sok izin teh Mang Iik mah nembe ieu Mang Wawan mang ieu nya mang salami kidung nembe Mang Iik nyobi-nyobi milihan kecap oray. Anu sok dilarapkeun dina basa Sunda. Nya, sapertos aya kecap luar leor siga oray. Aya deui ibarat oray nyampeurkeun paneungeul. Oh, tina oray. Terus tong numpi wae atuh cenah kawas oray. Terus lajeng aya deui hirup teh kudu sabar ulah oray subaha. Tiris menawi usum hujan. Oh, gue jabat tiris ieu teh di ruangan AC. Oke, nuan es di teh. Lumayan es lagi pokoknya mah saraina kedah janji nya. Wong ieu mah kumaha carana supaya siaran nongi seru tapi teu ngobrolkeun jalmi. Oh iya. Nah, eta. Cumuhun datu kirang seruna tuh ngobrolkeun sasatuan oge sanes. Sapertos cicak versus buaya. Oh nya. Tuh kapan teu kirang-kirang ngageunjeleungkeunana eta berita teh. Tapi dugi ka ayeuna alhamdulillah teu aya masalah. Teu aya ngobrolkeun sato mah. Nya, lajeng aya berita deui. Ratusan buaya darat tertangkap razia di komplek PSK. Sami eta gitu mengundang apa itu bisa capekeun mana. Kapan aya buaya hiji tu ngarebab? Aya oge tapi kieu hati-hati dengan janji lelaki. Karena berbahaya bagaikan ular berbisa. Sami atau gengeunaan oray. Loba nu mika geuleuh ka oray mah. Padahal kapan kulitna mah sakitu endahna atuh mang. Aya nu coreleng, aya nu gurat-gurat siga batik. Bener. Tapi can aya kabejakeun aya jalmi nu miara oray. Mang. Aya tukang obat jeung tukang sulap mang kasohor baheula mah nu dagang obat teh sameme jualan sok mamerkeun heula orang. Nya baheula eta mah ayeuna mah teu aya. Lantaran tos maraot dipacok orang.
Jadi mang nu pasti mah tukang obatna beuki dieu teh kulitna beuki peot. Pasti. Komo deui ka pandagang nawi gasuk bari menterang papanasan. Tah beda deui jeung orai. Orai mah kaasup satu nu sok marawae lantaran kulitna megar deui. Pami aya mah obatna mangowan oge hoyong sapertos orai Oh, iya bener. Cumun supados kulit teu peot-peot. Nya. Bade naroskeun ka Pak Haji Sasmita. Nah, Da eta geuning anjeunna mah sapertos ABG wae. Pan tadi ge geus janji kita rek ngobrolkeun jalmi. Moal ngobrolkeun jalmi ieu tadi teh. Nah, kalau los ka Pak Haji Sasmita sagala ieu teh. Jalmi ya jalmi. Orai ya, orai. Ya muhun nya. Tapi da sanes ngobrolkeun awon atuh mangkos. Ieu mah ngobrolkeun kasayanana. Orai nya. Ngobrolkeun kasayanana ieu mah. Nya. Mudah-mudahan we Pak Haji Sasmita anu wengi ieu nuju ngabandungan teu kasigeung mamanahanana. Tapi mang kala palebah dieu mah mang Iik mah leuwih satuju ngobrolkeun Pak Haji Sasmita tibatan ngobrolkeun orai mah. Nya atuh ari ngobrolkeun orai mah moal anu ngongkosan. Benten deser ngobrolkeun Pak Haji Sasmita geura sakerap deui bakal ngajirungan jalmi ka RRI ka dieu. Bade masihan. Sanes. Bade masihan dompet kulit orai nu eusina bareureum sareng bariru. Mumpung beurang keneh rek eta nyilu ngawi nyilu ngawi nyumbang lagu. Namun punten pami kidung ieu teh aya patula patalina sareng orai. Tapi kade ngidungna kudu sami jeung maik tadi mangkos. Kudu ditungtungan ku kecap. Siap lah. Cecesah datos disiapkeun itu kudu. Nyeri tarang balas kerung emutan gering alatan seueur ka kirang sabar kirang deukeut ngasah taring ipis kulit hapa tulang geningan baluweng teu aya tani orai-orai yang luar leor mampai sawah ulah ka sawah parena keuseuh bekah orai-orai yang luar leor mampai kebon ulah ka kebon loba nu nangon ngetam mending kaleuwi dileuwi loba nu mandi saha anu mandi napa deui orai-oraian eta. Aya sawah, aya kebon, aya walungan sareng aya nu mandi. Eta teh ngagambarkeun yen barudak baheula mah deukeut pisan jeung alam mah. Dina lagu orai-oraian anu bieu oge ngagambarkeun yen noong nu mandi teh tos sacarana aya ti baheulana. Itu teh sajarana kasangtukana kitu. Sanes mangkos. Dupi lagu anu nembe masih keneh diajarkeun kitu ayeuna di sakola. Nah, kumaha? Nya da zaman mangawan di SD mah. Lagu anu nembe teh favorit pisan cenah. Pami ayeuna mah favoritna teh sami sareng ST12 ataupun ungu. Sacarana sami mangkos oge resep kana lagu orai-oraian teh. Keke aya mangkos resepna kumaha teh? Resep sok bari nyingkap-nyingkapkeun anrok budak awewe. Baheula teh keke. Ari mangkos SD-na di mana baheula? Di Banyaran. Mang Wawan Di Cumeleut atuh tangtuna oge. paingan eta manila lancar kana lagu orai-oraian teh. Sami di Bandung oge di SD anu biasa mah terang kana lagu orai-oraian teh. Mung di SD Mang Iik mah teu diajarkeun. Naon teh sababna? Kumargi Mang Iik mah sakola di SD favorit. Di mana teuing atuh SD favorit nemangkeun lagu nu tadi. Gitu. Di SD favorit mah pangajaran teh langkung nyeueurkeun kana pangajaran penting.
pangajaran hararang hareling mah tara pisan. Oh, palingan. Kumargi kanggo naon diajarkeun kasenian. Kitu. Kumaha deui kasenian rahayat siga nu bieu mah capek-capek meakeun waktu atuh. Kitu mangi. Da geuning dina ujian nasional oge teu aya soal ngeunaan oray-orayan. Tuh. Nya. Tapi keun soal eta mah ayeuna mah urang tos sepakat bade ngobrolkeun oray. Puguh mangi. Anas di Bandungan janten kumaha atuh ieu teh salajengna mangi? Bade ngidung we mah ieu ge. Nya sok atuh. Rupi kidungna diajarkeun di sakola favorit teh. Oh, komo kidung atuh oray-orayan wae oge teu diajarkeun. Nah, atuh sacarna tiasa ngidung geuning eta. Kumari tos di naskah. Oh. Janten kantun makan sareng kantun mayar. Oh, iya beli lali ieu mah. Kade tungtung kecapna kedah anu ngangge Sami sadayana. Be saragem. Mas, regepkeun teh nya. Nah. Bawa diri keur linglung bet asa teu eling-eling. Ngojayan hirup sirang-lang Golo. Mangsa hirup keur dumeling keur kumelendang Mang Wawan Nya Mang Kos moal ngajerit nguriling jeung langlang Oray-oray yang luar leor mapai sawah ulah ka sawah parena kesedeng luka Oray-oray yang luar leor mapai kebon ulah ka kebon di kebon loba nu ngangon mending kaleuwi dileuwi loba nu mandi saha anu mandi na banjir haturkeun nama mahana. Muhun Mang. Tema wangkuan itu neunan oray. Neunan oray. Ulang jalmi. Oray deh wae Mang. Oray. Sok ingin mengapa sisa-sisa sengaja silang. Sok ingin sengaja hadir. Oh,
melang akhirnya sok ingin semangat pajak nisbatullah jelas sayang sok ingin aja sayang sampurasun Sasmitau di abdi syaparakan di abdi syaparakan di kempolan senin sunat yang akan hiburan mama aji atam anu bagus mugia jantan apa hibur bang babarakan amana di rombongan jentring jamrat mugia mah sarete sate mugia bahangkat kampi cuma dalam kungati payuan pawawan simak anu bagus pilih silung kirang lang oke selipar ini mahapun kau anu kacukung geningan lang anu kacukung monggo ari jenazah pihak rohani dijasmani supaya selamat diri moayang nonyesi aku
anu baserang kula pamong harta banda lamun ajal anjeun datang harta teh teu bisa nulungan deuleuh harta teh bisa nulungan. Alhamdulillah Mang Wawa girangan kahiji teh ngeunaan orai ngeunaan orai Dibuka kene untuk panjang panjang istilah lambahan teh atuh mudah-mudahan we nem eta mah oraina orai pondok orai welang orai welang karesan teh anu urang cobian ngaoskeun SMS sok aing lebet utamina panginten ka kaum dangu sadaya grup JJ panginten ngahibur manawi ieu kahibur nya karesan ieu sumpingna ti Pak Haji Sasmita. aya Pak Haji Aya. aduh wilujeng wengi Pak Haji muhun wilujeng ngadangukeun Salam baik ka sadayana warga JJ cenah Mang. muhun Abdi manco suanten mamah rada hegar ayeuna mah. hegar unggal tiaran oge ci Dan mama naon ge ai suanten mah kumaha salira. gitu Mang Bos Kumaha upami salira pinuh full gitu Pedas, suanten teh. nya. Pedas henteu kumaha salira. Atuh ieu ti Cianjur Kang Dalang Endang Junaidi. Duh mani pedo eta suanten mamahana. Wilujeng we karesan grup JJ ngaturkeun nuhun cenah hiburanana. Insyaallah di Cianjur ge oraina masih kena hirup. Sae aya sae. ya kene mah Duka oraina mah tah. orai sinuk Orai sinuk aya. Orai kobra aya bae. Punten cenah ka grup JJ bade munut lagu dupi laguna Panjang Orai. Oh Panjang Duriat tiga namanya. Di Pasaipuloh di Cililin. Ulu. Sarsi Orai. Sanes sare. Ci Orai mendinya di aya kampung aya di di orai Orai ge nya aya 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 kapan kapukeun mah aya. Ibu Imas si Orai teh. Oh aya digebar. Pangna disebut si Orai kumaha? Kan? Leueur atuh mah. Leueur atuh mun ditangkep teh kitu tah. Geus ngarawasan. Ari tetangga mangawan ge dilandi si Orai. Naon? Lelan wae siga Kang Darso. Oh jadi nu ngelel teh? Iya. Oh gitu. Tapi Tapi itu ngomorkeun jelema ieu teh apa? Kade tadi emang ngobrol ke Orai. Tapi panggeuleuh-geuleuheunana aya jelema nu geuleuh pisan ka Orai teh. Orai. Aya mun. Aya jelema Eta kolektor. Kolektor. Dan nagihna teh nagih ka ditu kade siga Orai kita gitu. Bener. Aya di nu lebet mah? Aya. Di Padidi di pemulihan. Kintun-kintun kawitna bade menurut lagu Orai Welang tapi atos didugikeun janten aya nama Orai Weling. Orai Weling. Nya keun ka mahana sareng teh mah. Aura haturkeun atuh Mang Bos. Oh mah, mangan giringan. Mangga bade lagu naon mah? Lagu tinu Orai di wae. Orai teh era mah. Kalarsan aya nu monot cebi. Laguna teh. Di Cep Iblis di Majalaya hoyong jamparing langit. Oh. Eta Pak Haji Sasmita teu munut lagu. Urang antosan. Aya tadi Di gulunya Pak mah Haji ge. Fatullah oge teh asan munut lagu. Oke. Urang antosan wae. Ieu teh aya tamu saha eta mah di pangkeureun teh mun teu ditaros-taros atuh. Kalarsan eta teteh sumping cenah. Di Cibodas. Oh, Cibodas. Saya daripada di buminya. Bunyi pasok Orai. Karalak ngan ngoraina bunyi teh. Mangga teh nyakeun laguna bade lagu Jamparing Orai Jamparing Langit. Nyangakeun. Aturan tapi Cep Iblis mah.
nami naja paring langit jampalira mona tumadan renate ati Bang balong langit kakit rek neang rasa rek nyucuk